Muhammad Fauzi ngaranna. Karena lagi halusnya. Nah, ayah hatinya, ayah mana ayah otoy, hatinya otoy. Ari otoy teh pengaruh gaman kubu teu meunang. Kemenang ayah. Oh, sok. Tak jadi kumaha kawinan. Nya tadi teh si Neng teh enjing-enjing. Upacara adat papat panganten. Oh, dia ngabrikeun. Oh, pakai lengser. Terus Aya acara serah terima. Nah, kawinan teh kitu. kan sakitu. Cing ayo maneh Ai kawinan teh ngan serah terima terus gitu. pan di rapalan diakan tikahkeun ku hafalan. Dirapalan kumaha? Saksian pengabehan. mana-mana loba tatanya itu. Cinya maksudna bapak euy erek kawinan, maksudna lamun nanya erek, lamun teu nyamoal. Oh, jadi tasin Neng teh ye, si Neng Dian teh. Geus direndengkeun. Direndengkeun, diangkatkeun. Begitu baik. Nya jangan kawinan kaduakan teh. Mana atuh mana nyosok jero. Heuh tas akad kumaha teh kawinan? Oh, pan direndengkeun. Direndengkeun. Tamu keluarga besar di Cirebon, di Cimuncang, sasalaman. Upacara adat-adatna. Aya daratan. Daratan tadi oge. Geus padu kitu bae kawinan teh. Heuh nya kana mah penting namanya meureun ngaran-ngaran rumah tangga lah sia teh. Nya heuh pan geus direndengkeun nya ai kawinan ukur ngarendeng sasalaman mah nya waduh pancen ai. Ai si Iwan, sia teh mata gua kawinan mah teu pengaruh ku bidang. Gara-gara ditinggalkeun ku pamajikanana ya jadi stres. Jadi teu idang kubuh. Soal geus ngarendengnya. Silih ngomongkeun hakaneun anu sungut. Waalaikum bener. Buat hakaneun atuh mane mah lingkung. Tong bahasa teh sateu. Ye. Ai uang nu dihuangkeun teh dahareun atuh lingkung. Heuh istilah Sunda teh adat Sunda. Udah kanyaahna deun ka deuleuhna. Apendi sareng si mamah lasin teh ya. Nah, huangkeun terakhir. Geus teh kawinan teh kitu bae geus. Kumaha kelanjutan anak-anak teh pun. Oh, kapan sok pangantenan penting lamang ke nama. Ngarendeng. Heuh tadi ngarendeng mah Ai peutingna kumaha? gimana ngajak dulu aing mana. Ih, kalau nanya anu kawinan teh awas kumaha? Oh, nya geus 17 tahun ke atas eta mah amun. Mun teu pilihan moal. Ada seperti namanya sare. Oh, barang sarena. Mana terima bisa enak di barang. Tapi sare teh kumaha pan kudu pugu. Ini sare dan sok kerek, ini sok kerek. Kamar duaan mulanya bentukkeun hade. Tak terus ngarobrol mulanya. Da mau boga anak ngobrol wae mah. Maco. Oh gitu marinya. Gitu. Bagus. Adat Sunda ya, ayo urang Sunda teh leubeut ku adat budaya. Nya, sagala ke taraje dicakar malah. Kitu saur Pak Oyong mah tuh. Jadi kieu batur. Ya, Da aing ngarang-ngarang rumah tangga teh ieu. kumaha tah? Ieu teh saking kubungan kolot mah nya nu eueuh ge diayakeun. Nya apendi teh nya. Ieu teh cirining apendi teh nya ka anak. Tah, Ieu boga panggung nyewa, eueuh kursinya. Da ieu teh isukan mah aleuh mah ieu teh kursi. Ai sugan teu apendi Lain. Di mana teh kayak ulin ka dieu angger kursi sakitu kitu. Ieu teh ciriningnya. Kalau ke anak, da arinya anak kalau ke anak mah eueuh atas warna. Tah geuning Cek mari bahasa mah daya ke anak mah nanaon ge ieu diturutkeun. Tah ayeuna geus rumah tangga si Neng jeung sia aja kudu diturutkeun. turutkeun Aya contohna. rumah tangga contoh soal saking punya ka pamajikan. Kumaha? Hayang dahar, Hayang dahar, di dahar. hayang minum, Di inuman. hayang sare, Sadi sare. hayang ki. Tihan hayangnya mah hayang naon deui. Nyaho aing teh kudu kumaha sabenerna mah. Nah, eta kan kolot ka anak. Tah kitu nya apa majikan kan jadi salaki nya salaki kan jadi pamajikan teh sing tamplok. Ieu baheula ge kuring keur hirup sangsara. Imah kuring mendatang ka ayeuna leutik. Ieu teh ciriningnya salaki kan jadi pamajikan nya teh tuh. Imah leutik teh sabab naon imah leutik mah lamun sasapu teh lamun ngepel tere, lamun gelit dengan aya dua kamar munawa di dieu aya di dieu. Maco lamun imah gede aing, coba mah kamar aya dalam panas.
Aing meureun balik peuting hayang panggil pamajikan poan tong gak pamit he isuk manten. Mata kali jadi pamajikan teh ulah sarana. Tapi dak aja di imah gede aya 18 kamarna moal unggal heuh pindah kamar molor moal. Angger di dinya molor. Sugan unggal heuh pindah kamar. Unggal heuh pindah kamar. Ya Allah, mata dieu ka hade neng nya. Hirup mah urang teh sing sederhana, mewah mah heug bae. Heug bae mewah mah tapi utamakeun sederhana maksudna supaya kenaheun ka salakina. Salakina kasih sayangna, silipikanya silipikanya teh kudu kumaha salaki makan dari pamajikan aing kan hayang HP alus pangolikeun HP alus. HP alus baru bisa pecabokan kan gitu. Facebook. Oh anu gitu. Nya ngan kahane ulah salah make kun. Ulah sampai aya HP dipanggolikeun coba kuota ki salaki nya pulsa ki salaki nya aya mah jangan telepon ka salaki mah naon teh biaya papancana di naon pulsa dibebankeun kanu di telepon apa teh mecak teh nah da bae mah awewe zaman ayeuna mah ya kun eta make wadah omong mah itu mane mah teu make wadah omong Sok. pan itu aya pasanggeut padina teh. Yo, zaman ayeuna mah awewe teh. Heula ya anu aing mah dong. Nah, ya atuh. Ha, aing mana? Pada mana teu pemajikan mewek? Lain, aing mah gila-gila teh mana maji dong. Nah, Eta cokonin cak aing. Mun make keongon. Aing mah dong. Yo. Kun nyangeun. Ya, ayeuna mah gerusuh. Ya, bah zaman baheula nu salingkuh teh lalaki. lacek saha? Nyai mah survei. Ayeuna mah awewe sok di tukang skincare yo, di tukang kecantikan nu beungeut teh sok dirarobah. Udah kamu skincare barang jadi. Naho barang jadi kumaha nyaho aing. Yo eueuh rangga teh eueuh kabeh ge nu baroga salaki. Bikin care teh. Iya mah, ini pamajikan teh ngabrik jeung balada yo di ngabaraso di Kliwon. Ya pamajikan aing teh baheula dipoto coba bakso teh dikirimkeun fotona ka aing. Guys, ngecena teh nya. Coba bayang deh di heroi di foto eta sok teh dikirimkeun deui ka aing ceuk pikir aing dibere fotona bae. Tah jadi hiji maksa ku aing dibales. Kumaha? Manehna minta duit aing. Kumaha teh? Aku aing dipoto ta duit teh. Cepret kirimkeun ku aing. Cenah kalah ngirim foto duit malah dia ngirim foto bakso. Aing mah kalah ngelibut. Emangna salah kita beuh kieu bakso. Dengekeun ku maneh. Tah sia kampung na kae. Aing ngomongna baheula karek bekas ayeuna. Oh aing mah. Jadi kabur ya. Ya gila. Heeh. Ngabur aya mah Fendi kuring mah niat kage ngabur. Reunian ya urang teh. Reunian 30 tahun yang lalu kuring teh pernah bareng jeung beungeut kelas kita. Angin bae ada. Nya sakieu mah sederhana lah beungeut mah ai. Dan disebut artis dan goreng patut dan disebut goreng ada bener. Jadi ilaing mah tuh beungeut teh tanggung. Tuh, mulai sih. Disebut kaset ka sakieu-kieuna. Tong ngerakeun deket Apendi lah sia teh. Aing ngomong jujur aja kan. Sok kumaha? Kejujuran itu indah walaupun menyakitkan. Adil. Dengekeun. Ya daripada ngaromong ka aing cenah. Bata ira rek kawinan deui, bata ngaruruskeun we aing kawinan, aing jenisna bege aing mah tara ngurus. Yo mau ngapa anjing? Oke geus boga deui, aing geus serisi aing. Lelokon ku aing bulan Agustus kawin ku aing. Gila teuing aing mah ngareseh. Ya, aing butut-butut ke pangsiunan tuh. Boga gaji sakieu tah. Sabaraha? 500.000. Itu mah dire. Sapilihan elah. Sapilihan elah. Gila. Urang ngahibur nya sih geus lila urang teh watur jaipongan we nyanyi. Eta di sini ge jaipongan lagu Wangsit Siliwangi tah. Bisa teu lagu Sunda. Ngajana pisan Lagu naon? Lagu nate anu tetap dada. Eta mah Moal burut. burung. Moal burung teu burut. Di pisono. Gas teh bari dieu pegawai awakna gede. Ngembang ieu nu jaipong Pak. Mana jaipongan gitu. Ya, beungeut kieu nu mah. Siap.
Pahlawan di sana ya. Oh kagak. Kurang ngalikin karena lawan sudah. Pahlawan di sana ya. Kurang latih. Eta nginum kudu jeung cai ka naon. Aing emang aya nu kadiukan atuh ieu naon nu kadiukan nya. Alah. Asa aya nu kadiukan. Bar aing teh kadiukan naon ieu teh. Oh gitu. Tadi kan sini. Kurang latih saya teh nginum tah. Kau cayan bola. Nginum heula. Mana ieu cai bener aing. Ayo cek kelok saya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Aing nginum teh sing jadi contoh. Ulah gelagam-gelagam ngeunum. Dusun. Ya, ditutupan dari juru kawin. Ditutupan aing nginum teh sing sopan. Tuh. Siapa burui? So, tes suara deui. Aya salitik deui eta ngaganjal dorong. Sarapan sabut colek esuk teh jadi kieu. Oh, da teh nyahoret manggung mah puasa heula penting teh kitu. Puasa begadar geus. Oh, tes deui. Tes. Enggak sih kalau badi tes kena ngabelok pakai minum bae. Tuh atuh pegana. Jadi gitu. Berat awakna. Aya pamudut lagu ti Apendi. Sadak kieu. Heeh. Wih, aing mah yo. Kan sampai tengah sadaya. Rupina aya pamudut lagu jeung leutik-leutik. Aduh dong kami tiba Bapak Hajar dan lebih Apendi sekeluarga. Dupi laguna. Daun iris, pangkung jengkol, tambah iris, ome, cai, Cai. Ada sesuatu belasan. pangkung iris, lah tadi teh, Pangkung iris, daun iris, pangkung jengkol. tambah tiris, Indonesia. Mana apa ini? Menawi pada ngiring pakaulan, sudah pada joget di panggilan bumi Sumatera. Siapa? Cicing no aing pokok deui ya terus bilang. Sok neng nong lah. Neng nong. Si neng nong nong. Tadadada. Ngigel jaipongan. Sorry baru berhasil aing. Jadi atau nu nyanyi nu ngawe Nyai lain. ngibik jaipongan. Ngigel atuh ngibing teh ngibing deui. Aing ngibing mah jangan awewe. Ngigel teh lalaki didinya mani urang Sunda tapi teu ngarti aing yang sudah beda dong. Siapa hubungannya? Atuh teu na teh jadi leungit. Wah ninongan. Aku masih. Ulah dipulak balik. Ya heeh. Olah. Aing beli pabor kitu. Pabor tinggal kadukan dia. Akhirnya mah boleh pangkatan. Tetep dada. Moal turun di pisau. Budak teh sugan teh edan ya. Bagian aing jaipongan tanggalan kolentrang. Tetep dada. Moal burung di pisau. Ade dri. Eta moal beunang di bawah. Nah, kitu teh paling nona oh. Ngerti mah. Cilondok Terang-terang kolentrang naon
Hatur nuhun kabesan. Hatur nuhun. Ieu teh pangabuteun nama 1,5 juta. Wios pada dikembalikan. Kangge nyalekeun. Gitu aing ngomongan anak Andi lalu. Kegep Ini sate. gara-gara ngati 50 ya tuh. Kenapa bensin teh naik nih? Sing ngarti bae. Sing arunya kanu pilihan gue eleh teh. Tetep dede moal butuh di Nah itu Ji. Sak sabaan aingnya. Tang kolembang cilondok kae nu betang besar. teh cik tiba heula teh aing ge bere kawinahan kumaneh. Geus kurang tang beungeut. Meni aral aing tiba heula ngan ieu-ieu bae. Ya aing jaipongan teh ya dalakan ya tuh. So. Tetep dodohna teh sing tegak jaipongan teh. Aing bagian aing kan kolek kana tetep dodoh. Baca. Lain lah sama ngerakeun. Ieu nyahan teh aing mah memang eraan awit mah wilayah sok ngerakeun. Kita lagu teh loba ngan pada apa dina teh cicing bae. Iya mah ngobrol. Ji, lagu ganti lah. Lagu naon? Lagu aya nu aya pahajatan lah. Oh, Anu kita anu mana dapat pahajat. Itu nu aya dilakukan ya. sugan kada larieu Ya nya. sugan merangsang gitu. Siapa Pak? Dah aing masih sinden lamun bener aing awewe mah geus reuleuh 17 kali. Kadang sate. Udah aing marek terehan jadi awewe. Kadang. Tembak kau enggak banget jelema. Siapa? Aing mah untung lalaki. Tapi di aing teh bunga jadi lalaki. Nah, Ari jadi awewe mah ripuh. kumaha tah? Pagawean lagi untuk peribahasa nama tugas lagi. Dimimiti terbit matahari sampai terbenam atas langit. Kadang Awewe mah awewe mah mata wajar lamun awewe calembeng. cerembeng. Nah calembeng awewe sok ngomong, kuring ngomong sadecap awewe mah pan saboboko. Nah gitu kumaha? Pernah ngalaman? Keur baheula terek lebaran pan ngomong aing teh ka pamajikan teh. Nok ceng ayeuna lebaran teh 2 poe deui nyarek balanja ka moal. Pan jawaban teh tinggal pun erek ieu duitna. Pun moal nya geus. Heeh. Nyonaha eta mah ka aing. Kumaha tah cek sinlok teh? Atuh cenah nanya. Loh teh boga tuh. Tapi dagang jajak nu bae cenah urang cimuncang geus malian teu balik ewang. Yang mah duit sari pun cenah tapi dagang bakso bae betul. Eta ngacaprak tukang dagang disebutan. Cek aing jawabanna ieu rek balanja mah jik mun moal nya enggeus. Eta awewe tah. Awewe. Barang aing jadi ku ngomong deui gitu teh. Kumaha tah? Cenah ayeuna mah geus jadi ku cenah urang teh heuh nya jaba pagawe negeri cenah ladang awas pege loba ladang loba cenah. Da duit geus loba cenah ayeuna. Imah teh cenah nya gedean sing jiga batur cenah. Cek sinlok teh. Aing cek we teh nok pan geus ngomong tiba heula ge aing teh saking punya ka maneh mah tang imah teh leutik. Ameh capek gampang. Punya cenah gampang aing geus boga duit mah imah ge tinggal nitah pembantu. Cek we teh heuh krek ngengan pembantu asal nu murah jeung nu geulis. Cek we teh eta nyarekan. Kumaha tah? Naon maksudnya cenah nyangan pembantu anu geulis jeung urang? Rek bobogohan euy, rek kawinan deui. Eta aing nyieun imah acan nyangan pembantu acan. Dicarekan sajam setengah aing. Matak aya daliksi dihirup teh aing malituh. Ulun nyarekan. Aing pernah gering baheula sih. Bahkan nyerian ku pamajikan. Aing ka dukun teh waras, ka dokter teh waras. Dibawa aing teh dirongsen. Nya nah eta pas dirongsen. Yo di dirongsen teh bongot rupiah aing. Jadi dokter ge mending bingungan cenah bapak teh lain penyakit nu matuh cenah bapak teh
atuh dina foto dapat gambar pamajikan. Di rong senang. Dina rong senang. Eta penyakitna nya. Penyakitna Mata ayeuna barang dula lintuh. Ayeuna kumaha bae ngalah duit mah. Ge acanna. Nao. Acan Karek saurang apa bapak dina teh. Coba lihat di cewek kana teh tukang genep men. Guru kawin men. Cek tukang goong teh. Mun teh digoongan ku aing macam mau macam. So, 50 dicecewet enggak bakal nombok aing. Soalnya mun teu nombok yakin aing. Kata punten kasadayana supaya abdi teu nomboknya. Mangga lagu macam lucu. Eta anu mana da bapak hajat atuh kitu belah kita meuli aing ngerti ya lain belah sama nyeri meuli salah-salah kok acan datang kali deui bukan dia mah mimilikan ya teselan urang-urang emokna ka bener satesinden moalnya kitu. hah Emokna ka bener. awakna berat 80 kilo aing leuji aduh semangga uihan deui mana nu man kau eta eueuh belah Baru tadi tak geuning tuh. Ya. Urang jeung wirang punya teh. apa taman alhamdulillahirabbil alamin bismillahirrahmanirrahim Gusti ayo sekarang saya lupa memang orang terbadi maji kudu syukuran ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ayeuna sugan cenah nu leutik atuh meureun aya anakna geus mariang mah sugan itu bapana daratan gitu ya dihitung teh aya 63.000 padahal mah kagok 2.000 deui atuh nuhun anya Aing satu urusan ka dieu mah dari generan mah. Aing mah teu era aing mah kajeung teuing kagok edan. kumaha sih Sok. Kan tadi buku es. mana Heuh tak kitu. Anoman Gitu, tetepan ngecak. Aing kuliah mah di ISBI. Saya ngomongkan sekolah mah aing teu sombong, sekolah mah di luhur aing. Ani di UGM Di sia. lopeng aing mah. Ani di UGM. Ngaredek jeung momola masjid aing mah sok. UGM sia teh Universitas Gigireun Masjid. aing maksud dari ka dieu tah moal ieu Saha? kudu disebutan kita Ya aing mah. kena anoman Mana bapak hajatna. Anu geus dendek ya. Banyak aing moal ka dieu nya WA tah hayang teh nya. ayo maning Sancek aing mah ngaleceh bae nya. jangan baik Kayak ayam mimiriak keur dahar kene. hah Mimiriak keur dahar kene. ayo manyaan sampai nyaan ya oh maka ibu dompetnya buka Acan siapa? Lain. Gerakan. jangan masa dele Tenggus kita ulah kita minta merah dulu rai dan bapak dulu ini deh Sakali deui nya. halus Ieu mah mimilikan ge sakali deui nya. Ieu mah cenah nya ka dieu bae nya syukur. yang terbaik dulu Teu nya heuh salah naon aing gitu. tarik sana anoman Itu cenderung itu cara sekali deui. Oh, nembang. Resep lekukna. Oh, kan aya ka dieu. Ya kan itu bapak aja. Sampai itu siatenya. Si ieu mah hegonya. Karena Ya 1.200.000 deui. Di aya nu ngeta lagu aya. itu
Itu dari itu cara sekali dia resep tinggal di pelekukna. Ada dulur aja kan. Cara di peta deh kayak imahnya. Ancan undangan kacu ini hanya terus. Kacu ini naya oh nyari kondangan aja. Kaliwat aja gue di gunung. Apa? Bacaan ngomat. Dan ibu ada ibu. Eta belum. Hah? Pastilah, kamu memang kita capek. Hah? Ini sih ngobrol. Tapi tuji, ayo ngobrolkan hidup rumah tangga mana? Ya. Diuk, ayo kita ngomong dan Sok maha tah. ayo kita kolot. Gelo, jangkut tepat di sekolah. Siapa yang tidak ajar nyalung teh ke budang segede kieu, aing mah geus bujang teh. Dengan waduk. Ingatkan beda lagi nawaos, bukan lebih kolot. Cuma di nawaos tinggal ini. Tong mama terpisik. Aing teh memakai masker teh lain ku taat aturan gede nama. Ayo ngomong mana ngebul gitu. Kamu ngebulin. Baca deh nyeker orang ngobrol ya mah ngobrol hirupnya. Nah, orang jangan nawar lagu dah eueuh. Hah? Nah, ieu mah kamari mah eueuh. Pan encan geus ngomong teh. Taulah sampai kamari eueuh ayeuna eueuh deui. Nah, aya lah aya nama tadi super loba. Iya mah ngobrolkeun barudak. Kumaha? Da ngaran-ngaran rumah tangga mah kabeh dieu pas we tina ujian. Heeh. Keborot cenah urang jelema biasa. Ayo ujian padahan teu keuna ka salaki nya ka pamajikan, teu keuna ka pamajikan nya ka anak, teu keuna ka anak nya ka kolot. Ujian teh. Aya bener ari hirup mah. Loba ujian. Tiba datang ka ayeuna. Sia mewah deui. Ada kene, atuh ka diolong kan. Ane rek zorik mana-mana teu tulus lah. Urang zorik teh kalah ditepak ngan. Oh, jadi tos tidak. Dia bisa nemang di sok bagian dirinya nemang aja juga lah. Mana duet ya? Sok, Mana alok? sok kumaha lo? Hah? Kumaha? Lagu nu tenar teh ayeuna. Kuring boga kabogoh anyar gitu. Kita pegang aja baheula. Kayak mana alok? Nu baheula jiga monyet, nu ayeuna jiga monyet. Itu emang tak pasti gitu, aing deui pake. Moal. Kaderek kasih paling monyet kana teh. Mos para mak geus ahok kene teh nyebut monyet ka aing. Siapa suudon teh? Embong lah, Suudon. bermain macam monyet teh dulur anjing. Dengar, mana alok? Alokna. Selek sagede Lagu lagi. budak mora baik gitu. Lagu naon? Ada Pak Dukun, begitu teh. Sedang ngobatin pasiennya. Uing praktek di dia badannya. Dukun. Siap. Jadi uing dukunannya. Di itu tuh, Cik, di kebon. Di dia. Siapa di paraban kamarang urun? Aing isukna pencolek teh kan. Dia tuh mangga set balik sih set setengah aja dulu. Itu he. Aku pepel laju aing jadi era ya. Aing sebagai awal dulu aing. Baralik ku dulu aing sabaralik sabar ame bebas aing ngomongna. Atuh ieu mah cari simban. Sok yang merasa dirinya dulu wih, aduh wih, soknya. Hah? Lamun teu balik, ya nyawer kahayang aing. Sok. Uing praktek dukunnya. Sok. Siap. Kumaha lagu nanti? Itu pode. Ada Pak Dukun Siap. sedang ngobatin pasiennya. Buru tuluy ke Dan nyaho sakit kan. parkir. Monon matanya. Konon katanya, konon katanya sakitnya diguna-guna. Aye. Terus Sambil komat kami sok nyebrot ke aing sok pastinya buat gas. Aing mah geus jadi korban DP. Teu aing mah. Mau nyaho ke bagian dewek mah tertulus ka sabrot teh. Nyaho aing judul ieu mah geus nyaho pasti gitu, tapi dicobaan isi bedanya. Beda ya. Beda. Beda ku pao yo beda. Oh, iya bisa tidur banyak.
ada badukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil homat kami badukun pada mantra. Sambil dapat tidak kasih berarti nubaran ini ya. Terobah. Hei, kamu robah maku hakanan lah tuh kucai deui bae. Hei, robah geus jarakeun kucai mah. Aing mah hayang ku keusik. Jadi ada kucai tak ku keusik, lamun ku keusik teruskeun aing mah. Lamun kucai moal sabda tang aing mah mending dewek lamun hakaneunana alus nu dihakan. Pola bahak lamun segala digabres bau ka beungeut aing 3 poe ka beungeut aing. Angger bae. Jika gas tuh kan harusnya erek jaroga di bajar cobek geus berada kayak dituliskeun di setengah jam geus da anu kaharep lagi geus tiluan aing geus hampura mah aing aya beungeut nuwu di setrot coba hampura jawabannya sering-sering kan dia awas tersejar deh hayang terus deh ya awas gitu dawi mah awas angkut bah jadi lamun di bensinan mian dari bensinan eureun gitu bah ulah aya boke geus sebrot jadi jajan naon pas dibangun eta aton geus tadi ya kumaha apa di keluarga kita teman saudara kamu orang doakeunnya si neng hari inti nama kuring marek tiada doa nya hampura punten pisan mugia sebenarnya sareng rumah tangganya sing dipasihan kasayannya sing sakinah mawaddah warahmah sing sing dicaccakeun amin sing digampilkeun rezekina kuat berkelaannya sing loba anakna geus eleh nya siapa lagi kasih soknya atuh teh nyawer ge sok atuh aya popok kan maksudnya hah oh jangan salah ya kuring mah apen teh kitunya oge apen di ngajatan di dirinya ya sing barokah anu parantos dikaluarkeun nya lahirna nya batina harta banda anu dibantosan ku para bapak para ibu sadayana mugia ieu sing janten kasayang amin bagi kepada tamu sadayana anu tebingan saketan tebingan kadiman mudah-mudahan sidagarkeun anu sarakan jadi anu kaganggu mudah-mudahan cenah urang sing silih hampuraan anu silih maklum dangaranna ge anu hajatan mamoal jejeuk apa di sorangan ya leres kuring di dieu ye je saparakanca nya hampurannya sindana awewe nya kan hampurannya tukang gaul lalaki tukang pedang lalaki heup ladina awewe hampura pisan nya nah ibu iman teh boga cita-cita jadi tukang rebab teh bisi naha bisi bengek TBC nya kitu da itu tukang rebab batur mangagawawak ieu mah mana ieu mah pinter ngalokan ongkos kabeh saeutik tukang rebab mah nya ieu loba nu ngalepak paena teu ngadenge lah sia mah paena teu ngadenge teu ngomong paena tukang rebab dah sia mah ulah jeung popong teh ku aing diomongan ge teu ngadenge tukang rebab boro-boro tukang rebab ngadenge hampura kasadayana dari ngomong ngahibur ya mudah-mudahan atuh cenah ya kahiburnya hatur nuhun teh nya ajeul lah da ieu mangarana ge kaulnya kaul itu kuring masa kalian rek undangan tagih meunang kan undangan supaya undangan teh gratis hatur nuhun mangga ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh